Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hapunten anu kasuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Tina danget ieu sim kuring bade madar PC Sunda Wiwaha nu mana dina ieu uploadan rek medarkeun sakedik tujuanna didamelna grup Sunda Wiwaha nyaeta anu di pimpin anu dibina sareng diasuh ku Kang Asep Kusnara atanapi anu kurang dikenal nyaeta Kang Prabu Anggaraja, di mana anjeunna ngadamel ieu grup nyaeta sanes sahukur ngadamel grup, tapi anjeunna ngagaduhan tujuan sareng harapan dina olahraga ngamumule bahasa Sunda sareng budaya Sunda oge hoyong nanjirkeun silaturahim sakumna urang Sunda ngahijikeun ngabeungkeutkeun tali asih sadaya urang Sunda. Margi dina paparan ieu sapertos darah daging Sunda nyaeta Sunda tandang ku kahayang, Sunda nanjar ku pangarti, Sunda gede ku kawani. Kasang tukang dina ngegelan kamajuan zaman jeung ngaronjatkeun masalah eksistensi urang Sunda kiwari. Ngadegna Sunda Wiwaha tangtuna ngabogaan tangtungan jeung udagan kan ajen inajen pikeun ngekeuhkeun nguatkeun jeung magehkeun deui tuduluran dina masalah patekadan keur kamajuan silaturahimna urang Sunda. Medalna grup Sunda Wiwaha dumasar ku kaayaan gregetna jolna intina ti para dulur jeung babaturan ngarasa yen urang Sunda geus asa jadi semah di imah sorangan hariwang jati kasilih kujan kujunti. Ngaran Sunda Wiwaha lain hukur ngaran tapi ngandung makna ngandung arti nyaeta Sunda anu ngagaduhan ajen diri, Sunda nu ngagaduhan wibawa, Sunda nu ngagaduhan komara anu jalmi-jalmina nyaeta urang Sunda anu ngagaduhan wiwaha. Lamun diterapkeun ka jalmina nyaeta nu ngagaduhan ajen diri, urang Sunda nu ngagaduhan ajen diri, urang Sunda anu ngagaduhan tata krama dina bahasa satu jeung dina pergaulanana. Gumantung dina naon anu jadi keahlianana sewang-sewangan da geuning ari ajen inajen jati diri mah mangrupakeun kunci dina sagala rupa keur ngamimitian pagawean atau dina pergaulan urang. Jadi paguyu jadi grup Sunda Wiwaha nyaeta sakumpulan urang Sunda anu ngabogaan rasa nyaa, rasa deudeuh sareng rasa kaasih kasasama, kaasih kapapada sumawona ka urang Sunda sareng ngagaduhan kohoyong wibawa komara Sunda bangkit deui. Ajeg pancegna bebarengan dina bebeneran nu dibarengan ku gantar alit nu muntang ka Gusti Nu Maha Agung nyata ka Allah turnu
batur nu maha jembar pikeun ngahudangkeun deui kasadaran sakabeh kumpulan urang Sunda pikeun aub kumulung hiji mapag mapag Sunda nu pinuh ku wibawa, mapag Sunda nu pun pinuh ku ajen komara, mapag Sunda pinuh ku ajen kana jati dirina jenglar hate jembar dada keur murup we nu pinuh harapan. Rempug jungkung sauyunan rampak gawe babarengan dina neruskeun tatapakan baheula nu diguar dina nilai-nilai kearifan lokal keur titincakan ayeuna ku cara ngaimplementasikeun dina basa jeung ebrehna, ucap jeung lampahna keur lengkah kiwari. Nilai-nilai kearifan lokal Sunda teu tinggaleun ku zaman lantaran geus disebutkeun dina naskah-naskah baheula yen urang Sunda bisa ngigelan zaman indung ka waktu ngabapa ka zaman dina kiwari ngancik bihari ku kituna Sunda wiwaha rek pok petrak ngalengkahkeun nu sahade-hadena pikeun ngigelan zaman kiwari nu lengkah tangtuna baris harmonis ngadu maniskeun sauyunan disaluyukeun jeung kayaan zaman oge disaluyukeun jeung kaislaman usik rincik nyaliksik bari ngahiap wareng pangajak kasakumna urang Sunda nu nyunda nu reueus kana kasundaan kasaha wae jeung di mana wae pikeun nepikeun jeung nepakeun yen urang Sunda ngabogaan komara wibawa ngabogaan jati diri anu hirup pinuh ku sauyunan, hirup pinuh ku babarengan, pinuh ku kaasih, pinuh ku siling asih siling asuh oge potensi anu leuwih ti batur ngadata jeung nganjang silaturahmi gawe bareng lintas sektoral ka masyarakat. Grup Sunda Wiwaha oge hoyong motekar jeung rancage bari milu aub ulu biung dina sagala kahirupan. Revitalisasi karakter Sunda, bangga jadi orang Sunda nyaeta jadi aset lokal bangsa anu dipika boga ku bangsa sejena ngaronjatkeun ajen inajen urang Sunda nu tangguh jeung profesional nu dumasar dina budaya pikeun ningkatkeun citra jeung komarana urang Sunda ngamakarkeun aspirasi jeung partisipasi ngawujudkeun Sunda nu pinuh ku wibawa, Sunda nu pinuh ku komara sangkeun nanjer dina sagala pangabisana kasang tukang tangtungan lengkah usik jeung udagana. Grup Sunda Wiwaha teu kaluar dina akidah Islam jeung teu kaluar dina papagon kahirupan. Ieu udagan teh bisa kahontal ku cara naratas jeung natarkeun sakumna urang Sunda anu panceg sabeungkeutan ngahanca pancen dina tekad sareundeg saigal berjamaah keur ngaping ngajaring ngariksa tina ngajaga duduluran mangka cunduk kana waktu cindak kana mangsa mangka jaya di buana lain saukur tungguanan tapi sampeureun mangka manggung jeung tandang dina pakalangan lain isukan tapi dimimitian ku ieu rek ilaha deui ari lain ayeuna rek usaha deui
hari lain ku urang-urang pun saestuna panjen kami rek nyemkeun acening asih ka Gusti Nu Maha Suci. Ku kituna Sunda Wiwaha didamel sareng diadegeun nyata utamana ku Kang Asep Kusnara anu ku urang dikenal Kang Prabu Anggaraja teh. Anjeunna ngagaduhan visi misi ngahijikeun deui urang Sunda resna nyaeta kudi maya di dunia maya ieu sanes saukur kogonjakan, sanes saukur saling sapa atau napun sanesna, tapi anjeunna mikaharep yen urang Sunda nu aya anu gabung di ieu grup tiasa saling asah, saling asih, sareng saling asuh, ditambi saling wangikeun sabengketan saiket. Diadegeunna Sunda Wiwaha tidak tanapi didamelna Sunda Wiwaha sanes pikeun nyaingan grup-grup anu tos aya, tapi diadegeunna Sunda Wiwaha didamelna Sunda Wiwaha nyaeta pikeun ngabeungkeutkeun, pikeun hiji wadah silaturahim urang Sunda sadayana teu aya saling siku di antara orang Sunda, saling ejek di antara orang Sunda, hayu urang babarengan saling asah, saling asuh, saling asih, saling wangikeun di rohangan. Ku kituna hayu urang babarengan hayu urang babarengan dina ngaronjatkeun ajen inajen urang Sunda nu pinuh ku jati diri, nu ngagaduhan jati dirina, anu ngabogaan sifat saling asah, saling asuh, saling asih, oge anu resep silaturahim jeung papa dulur boh dulur nu di lembur, boh dulu baraya anu di kota. Ku kituna hayu urang sami-sami tembongkeun deui jati diri urang Sunda anu pinuh ku kaasih, anu pinuh ku kanyaah, anu pinuh ku kadeudeuh, sakumaha anu pernah dilaksanakeun, anu pernah dicontokeun ku salah sahiji raja anu aya di Sunda, lukatlah Sang Prabu Siliwangi. Di grup Sunda Wiwaha mangga teu dibatasi dina status, teu dibatasi dina kiriman-kiriman gambar ngan poma panuhun, teu kenging saling hujat, teu kenging saling hina sareng papada dulur, urang saling elingan, urang saling pikanyaah, oge di grup Sunda Wiwaha teu kenging intun gambar-gambar anu sifatna gambar porno anu vulgar atau napi video-video, oge teu kenging nyandak masalah di luar ka grup. Upami aya permasalahan di grup, hayu urang babarengan selesaikeun ku urang sadayana, diselesaikeun ku rasa kanyaah, diselesaikeun ku rasa kasih jeung kadeudeuh,
Kukituna simkuring salaku salah sahiji pengurus oge harapan di pendiri grup ieu nyata ti Kang Asep. Ka urang sadayana hayu urang babarengan ronjatkeun ajen dirina urang sudah nu pinuh ku kadeudeut, pinuh ku kaasih, saling asa, saling asih, saling asuh, sareng saling wangikeun. Oge ti sadaya reng-rengan pengurus grup oge nyuhunkeun sumbangsihna ti para anggota nyaeta sumbangsih selaku sami-sami ngajaga karena ieu grup, sami-sami ngajaga silaturahim urang sadayana. Kritik sareng saran oge mangga diantos pisan, margi tanpa kritik sareng saran ti dulur sadayana simkuring sareng sadayana teu aya nanaon, lamun teu aya rojongan sareng teu aya bantuan kerjasama ti dulur sadayana. Oge dina lumangsungna silaturahim urang harapan sanes saukur di dunia maya saling pacental carita ku catetan, saling pacental komenan ku tulisan, tapi hoyong sampai kanyata kurang tiasa babarengan ngajadi dulur, ngajadi baraya nu sami-sami saling pikanyaah, saling pikaasih. Kukituna mun sakitu anu tiasa kapedar, sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bila aya cariosan anu pondok nyogok panjang nyugak sakali deui nyuhunkeun dihapunten kasadayana dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hapunten anu kasuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Tina danget ieu simkuring bade